Saya sering diomongin orang yang kurang baik dari diri saya di tempat kerja, juga keselamatan yang bukan dari saya, kesalahan yang bukan dari saya dilimpahkan ke saya. Pertanyaannya, apakah dengan baca sholawat bisa jadi obat sakit hati saya, Kiai? Oh, ieu mah disebutna katuduh maling cekolot baheula mah. Jadi teu salah tapi dianggap salah. Maling dianggap maling baheulana kajen ku kumaha ge ieu sok diuk di budak lawang ieu budak ge. Atak teu meunang kolot baheula ulah sambarangan nya tah ieu. Teu salah dituduh salah, teu maling dituduh maling. Jadi hari dizolim mah dizolim. Soal babacaan, eueuh babacaan anu mantak ngalengitkeun ka panyakit kos itu teh mah urusanana urusan hate. Kudu ditarima ku tauhid. Sakabeh perkara geh ja anu ngurusanana Allah, hirup urang, sehat urang, gering urang, nu ngurusanna Allah. Wallah geus dicatet di Lauhil Mahfuz lahir anjeun. Maraneh kabeh wahai manusia, sehat maneh, kawin maneh, rezeki maneh geus dicatet ka paeh-paeh geus. Obat tina babacaan aya ge maca sholawat mah supaya hate leuleus, geus leuleus hate engke bisa jadi nemah. Lobakeun maca sholawat sapoe sapeting 4444. Mun teu bisa sapoe sapeting saminggu 4444. Mun teu bisa mah 444 bae. Mun teu bisa mah 44 bae. Mun teu bisa mah 4 bae atuh. Ulah henteu teuing bae. Okas urang maca Quran kuduna mah sapoe sapeting hatam. Mun teu sapoe sapeting saminggu sakali hatam. Mun teu saminggu sakali atuh wayahna bae sabulan sakali mah. Atuh henteu teuing mah kos urang we kabehan sataun. Aya nu henteu sataun sakali. Kadele beungeut harenteu kabeh ya mah. Kula kamari ka Jawa ziarah ka makom Kiai Arwani, didinya aya tabel merek qalilun qurra khairun min katsirin farra. Mun cek bahasa urang mah maca Quran saeutik ge kajeun leuwih bagus daripada loba henteu. Urang mah pan hayang nama loba tapi henteu. Eta ditulis dina makomna qalilun qurra khairun min katsirin farra. Sebab Kiai Arwani mah sapoe-sapeting khatam Al-Qur'an qabla dieuna kos abuya Cidahu. Urang mah teu boro-boro hatam sapoe-sapeting macana ge mana ikhfa mana ikhlas, mana izhar, mana guna. Geus teh nyaho ngaran-ngaranna aja. Makharijul huruf teu puguh kaluarna ti sungut si eta mah teu puguh mana. Kitulah tak kajen teuing tapi urang sabisa-bisa baca bae. Misalna aki-aki geus leuh aing ngaji ka Serang ieu bisi. Aing ngaji di imah bae. Bisa-bisa bae. Kajen pahili gitu dan naon. Asa ulah disapekeran bae nu kos kitu mah. Ngajina disapeker ongkoh sod jeung sin pahili. Ulah. Jeung anu sorana kurang penting ngeunaheun ulah sok didengung-dengung gitu.
antaran besi aya nu nyeri huntu di gigireuna tambah cager pandaya nu maca Quran teh ngeunaheun urang kadengena suarana makhrajna pas nikmat boro-boro nyana nu maca urang nu ngadengekeun gegeuna aya nu maca Quran teh jang nyana doang ulah jang ceuli batur sorana masyaallah sakumaha kaleng kurupuk ngagodomra teh kudu digunggurah make pentil kadu eta tereh sama kos itu maka terenggesan terakhir bagi Kiai mohon penjelasan boleh apa tidak sebelum azan salat 5 waktu kemudian baca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan baca sholawat nabi sekian terima kasih dari hamba Allah sepatan azan mah geus ulah maca-maca nu kos kitu langsung azan bae mesti kudu maca innallaha wa malaikatahu teu kudu maca sholawat langsung bae dur tongtrong bedug azan Allahu akbar ulah sok nyieun-nyieun maca sholawat bae engke bae mantes azan sorangan bae ulah besi engke ku anak incu urang pajar kudu kos kitu teh entek ulah sok nyieun-nyieun langsung bae geus tongtrong bedug langsung azan di Mekah di Madinah gitu ibaheula lagi kitu ulah geus maca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu azan man teu kudu langsung baik tongtrong beduk ngong azan besi dianggap kakuduan untuk maca lalaunan baik kadang ikut cili sorangan baik udah disapai keras para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillahirabbil alamin teu karasa urang waktu ayeuna urang geus dincak di tahun baru Islam ialah bulan Muharram jatuh tanggal hijina lamun ngitung tanggal nu jitu make hisab qat'i kitabna kitab Sulamun Nayren anu geus ditasih ku para ulama di dunia lain make hitungan Amerika Inggris jeung Belanda nyalirukeun tata hitungan kehitungan palak Turki ulama-ulama Turki falak Baghdadi Irak kaya termasuk Sulamun Nayren di urang khususna umumna di unggal nagara jatuhna pada hari Sabtu tanggal 1 Muharram jatuh pada hari Sabtu Sabtu Minggu Senin tanggal 10 bulan Muharram adalah hari Senin aya nu nanggalkeun Minggu wallahu alam hisabna nu jelas kula ngitung mun make hisab Islam perjalanan bulan tetap Sabtu mun make perjalanan perhitungan kafir nah ieu adalah jatuhna Minggu kula pribadi nanggalkeun Sabtu jadi di poe tanggal 1 Muharram eueuh raramean dina Islam khaliful yahuda cek Kangjeng Nabi sulayaan ku anjeun kebiasaan orang Yahudi harita buukna kitu dikakatuhukeun ka dieu Kangjeng Nabi kakenca
begitu neuleuh Kangjeng Nabi ganteng jasa dikakencakeun, Yahudi nurutan dikakencakeun. Kangjeng Nabi dibelah. Gitu neuleuh Kangjeng Nabi ganteng atuh deuk dikamamanakeun ge nu ganteng mah ganteng bae. Dikakatuh kakencakeun ge atuh ai beungeutna beungeut encek mah encek bae. Tah Kangjeng Nabi ditaluturkeun dibelah ku Yahudi neuleuh Kangjeng ganteng, Kangjeng dikatukangkeun. Ditaluturkeun ku Yahudi teh, ditaluturkeun ku Yahudi, Kangjeng dibotakan. Botak aing jak Kangjeng Nabi. Naros sahabat kok tuan beda-beda sih tantuan teh. Oh cek Kangjeng Nabi khaliful Yahuda, kudu beda aranjeun kabeh jeung Yahudi. Ulah alakur teu beres Yahudi mah ulah diakur. Tuh gitu Kangjeng. Kitu keneh orang-orang Yahudi mah tersepen miara kumis, tersepen miara janggot. Yahudi paling benci karena janggot. Kangjeng Nabi dipiara janggotna, piara terus. Sahabat naros kunaon make janggot dipiara ya Rasulullah, khaliful Yahuda, sulayaan ku anjeun Yahudi. Yahudi mah datang ke akhir zaman moal resepkeun miara janggot. Mandak sunnah bagi umat muslimin, ulah muslimat masing ada muslimin doang. Bicara mah pugu aja kalepasan ngomong nyana disunahkan bagi muslimin muslimat untuk memelihara janggot. Cak muslimat kumaha ieu kiai kapohoan ngomong eta, malum lah kiai bayaran. Janggot. Duh, cenah kiai ayo lain teh hayang nyare janggot jeung lain teh nyaho. Nyai janggotna aya 3,5. Lain janggot akar huntu. Huntu akaran keluar. Oh masalah. Sakitu diberena ku Allah 3, 4, 5, 11 tetep bae. Kajen saeutik asal panjang. Sugan bisa pakai namun orang dahar nyelap teh pakai eta tah. Gitu ya. Tah eta cukup Kangjeng Nabi mah khaliful Yahuda. Geus sakit. Ulah sok dibundang bahan Yahudi. Manda kula mah teu tertarik ka zaman kuari nu teu puguh dalilna. Muharram dirame-rame untuk membandingi tahun baru Yahudi, tahun baru Kristen, teu nyahoeun dalilna, teu ngaji nu bener. Sabenerna sok ulama-ulama nu baraheula aya ngarayakeun satu Muharram. Oh. Eta mah hanya mahasiswa, can kebal tah mah hanya untuk membandingi masa tahun baru Kristen, tahun baru Yahudi dirayakan tahun baru kita tidak. Atuh eueuh perintah, hadis mana, Quran mana nu marentah. Teu kula diondang ku sababaraha urang bohong aing. Teu aing mah embung bae. Dek jantun yatim bae, tapi ulah merayakan tahun baru ta eta teh jijieun ibadah nu teu mendasar. Mahasiswa teh mah hanya kapanasan, khaliful Yahuda, kajeun nyana-nyana urang-urang. Teu kudu urang marah ramean teh lain tanggal 1 hari raya Idul Fitri ramekeun ku silaturahim, hari raya Idul Adha ramekeun ku masjid tah nu ngomong hewan henteu masjid nya tah. Aya aturan-aturanana masyaallah ulah sok kapanasan akibatna urang ngabandingi terus sistem pendidikan ge dibandingi ngabandingi urang terus ngalelep ka handap nyana nu utar atuh. Kuari pendidikan di Indonesia nu ngendalikeun adalah Kristen Yahudi. Sabaraha poin ieu pendidikan Islam nu diterapkeun di SD, di SMP, di SMA. Eueuh saeutik-eutik acan.
teu bisa dibandingi urang nyeun pendidikan khusus Islam ulah berbau-bau Kristen dititahna kumaha majelis taklim madrasah sok gerak teman-teman pendidikan pondok pesantren moal eleh kajendeun kuku mage asal percaya diri ti mimiti amil apa aya di sekolah amil moal aya tanya keluaran YIN atau UIN kuari mah tanya dokter Andasna sini loh Pak Guru sini ada apa amil ada berapa amil ada berapa paling ngajaknya di kampung saya ada 1 dengkeun bentuknya amil atuh moal beres ka dituna coba budak kakarak asup ka pondok pesantren amil ada berapa ceng oh i'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin waruhan sira ah tunjuk-tunjuk nya nama kewaruhan sira jurumiyah moal aya di sakola aya geus di sanawiyah aliyah baheula kuari sorok baheula mah aya zaman Al-Husna Tangerang zaman Ki Muhtar Gembor kala luar ti sakolahan kos kitu bisa maca kitab kuari mana diakui pendidikan kos kitu teh formal bisa ngaji bisa baca kitab Sapinah Riyad Takrib di Araji tinggal nama di Tangerang ada Al-Husna tinggal sebuah nama mana kuari kualitas kula keur leutik ngadenge Al-Husna hebat tapi kuari mana di tengah-tengah kota Tangerang pendidikan anu mengarah kada Islam hancur akibat kompetisi nyana merasa kalah ulah ngarasa eleh terus mana di sekolah nu ngaji Alfiyah sedangkeun teu ngaji Alfiyah baca kitab ujianna kadangena ge garihal ulah disangka hebat eta bangsa dokter Andas ceramah kadang ku santri aing mah macana ge belu tah bahasa mana tah belu tah belu aing mah ngade aya belu tah kaluar deui tah belu aing mah ngadenge sia belu tah tuh komo datang ke ilmu mantik taruhlah mantik mah aya di universitas aya sistematika filsafat aya ideologi filsafat aya macem-macem eta teh mantek teh tuh kemudian bilagah mana dia aja nu mantak kesel ngadenge ceramah jeung pidato na jelema nu teu ngaji di pesantren lawan sababna teu dikemas teu dirapih-rapih bahasana make ilmu bilagah iraha ngomong nu rendah iraha ngomong nu kuat iraha ngomong anu naon gitu ngaranna lalaunan iraha ngomong nu keras iraha ngomong kudu bahasa intelek iraha ngomong kudu bahasa eta Kangjeng Nabi kapanggih jeung tukang tani ngobrol tani kapanggih jeung tukang perang ngobrol perang kapanggih jeung tukang urusan mager ngobrol mager oh kapanggih jeung ngawinkeun korma cak Kangjeng Nabi atuh teu kudu dikawinkeun geumeureunana buahan ieu ih cek tukang korma sakumaha adat buah korma tangkal korma mun teu dikawinkeun teu buahan cak Kangjeng Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakun urusan dunia maneh atuh nu nyarah mangga teruskeun atuh cak Kangjeng Nabi tata selalu pas bilagah diatur supaya sesuai jeung muqtada halna ieu mah di lembur ngomong waduh situasi dan kondisinya lain bagaimana ya mereka itu kok begitu beliau memang begitu cek nini si aing diajak ngomong kos gitu kumaha ya waduh ini sudah keadaannya kurang konfrensif ini waduh bagaimana ya nyana nanya ai konfrensif aing kitu nyaho nyana ge nu ngomongna teh nyaho mangidi koran doang taetalah teu nyaho situasi hayang disebut hebat lain kitu nyampaikeun mah iraha ieu teh kudu intelek nyana ceramah di ditu di hotel jeung WTS berarti di hotel mah tuh ya bahasa di itu atuh namun ka Inggris atuh kudu bahasa Inggris disesuaikan gitu itu cenah kiai mah bahasana Sunda bae aing mah becusna Sunda
Los jeung aing teu ngajakan ngaji kana bahasa Jawa, bahasa Maluku khusus jeung urang Sunda doang. Geus sakitu bae, sia milo teh sabodo sia tah mah. Aing sakitu diondang bae, embung-embung ge teu bisa tah jang alasan aya. Teu bisa bahasana geus. Kunaon ada kumbung-embungna aing ceramah ngareupan bangsa bintang. Embung aing naon atuh moal bisa diceramahan ya emang nya namanya bae. Nya nama lain endek maksud ngadengikeun urang titah milu ka nyana modal Kiai Golkar ajur nanti kos gitu bisaeun dinasehatan ku kiai atuh moal bupati mah aya ge kiai supaya miluh ka urusan kabupatihan kadang ku ceuli sia goblok sia kos kitu tah mantak atuh deuk naon dinasehatan ai ka dieu mah berarti deuk ngaji carekan sia ku aing ngaji aing ka ditu teh hayang aing sabira dibere duit 3 juta 5 juta atau sekupi paling ya aja teu ngadengeun nasehatan naonan ye kiai dengekeun pamarentah mah lain deuk ngadengikeun kiai supaya milu ka pamarentah ngubrus ya ka jeung hukum aing ngomong rahasia ya ngomong rahasia ulah dibejakeun kan seje geus pokona masa siang aja bejakeun deui ge gitu. Rahasia terbuka ngaranna ieu sakali deui lain nyana deuk ngadengekeun nasihat tapi kiai supaya ngadukung ka urusan-urusan nyana berarti kiai deuk diajak ngubrus aju daek ngubrus sa kiai kemana yang ngaji kuari berarti poe minggu mun tanggal hijina Sabtu berarti Sabtu minggu Senin tak isuk tanggal 10 Muharram isuk tanggal 10 Muharram besi di lembur lah cenah urang mah deuk minggu bae sabodo ieu mah keur nyaritakeun kula begitu dihitung melalui falak dakurkeun jeung ahli-ahli falak nu sejen nu jitu tapi Sabtu besi dek minggu sabodo masing-masing geus ulah ngomongkeun goreng nu minggu-minggu hitung nu bener make hitungan naon selama make hitungan nang ulama pasti Sabtu wajen teuing di Pandeglang di Serang di Jawa Timur Jawa Tengah pasti Sabtu mun make ngitungna make kitab ulama kecuali make kitab bule los nah ini teu ganggu ka sia bae ka ditu tanggung jawab ge di akhirat sia make kita bule rumus nakos gitu gitu jadi mah lain hasil hitungan hasil ru'yat eta almanak nang ru'yat iraha ru'yatna almanak geus gabereleng nah itulah di tanggal 10 Muharram teh lain letik-letik sejarah 10 Muharram eta sejarahna Masya Allah hiji ketika Kangjeng Nabi ti Mekah ke Madinah begitu datang ke Madinah orang-orang Yahudi puasa Yahudi di Madinah puasa cak Kangjeng Nabi akhir eta Yahudi paruasa puasa naon bebeja cek Yahudi kami manu mantap puasa mengenang masa kejayaan Nabi kami Musa panjang Taurat Nabi kami Nabi Musa baheula disalametkeun ku Gusti Allah tina kejaran Firaun nah iyalah pada tanggal 10 Muharram sekaligus dikusrukeunana sekaligus dimodaranana Fir'aun dikeremlah Fir'aun pas bertepatan 10 Muharram Kangjeng Nabi Musa salamet Fir'aun ngubrus terkerem di Laut Merah nah tanggal 10 Muharram atuh cak Kangjeng Nabi ana aula minhu wa minkum kaula leuwih utama tibatan minkum tibatan maraneh kabeh bihi wayana puasana nyaritakeun tentang sejarah Kangjeng Nabi Musa kaula mah tu leuwih utama tibatan maraneh Yahudi nu mantak Kangjeng Nabi tanggal 10 Muharram puasa can diinstruksikeun puasa Ramadan terus puasa
bulan Asyura terus bae Kangjeng Nabi 10 Asyura hampir asana ieu dipardukeun ieu puasa tanggal 10 Muharram. Kangjeng Nabi puasa teh terus bae pas di akhir hayat di akhir tahun-tahun Kangjeng rek maot cek Kangjeng Rasul inna istu ila qabilin la sumanat tasya wal asyr lamun kaula hirup datang ka tahun hareup niscaya kaula endek puasa tanggal 9 jeung tanggal 10 ulah endek puasa tah lantaran cek Kangjeng Nabi khaliful yahuda Yahudi mah puasana ngan sapoe doang geus kula deuk ngabedaan jeung Yahudi jeung tanggal 8 jeung tanggal 9 Tasua disebutna ngan Kangjeng Nabi kaburu pupus jadi tekungsi Kangjeng Nabi puasa tanggal 8 9 ngan tanggal 10 hungkul ngan aya bahasa Kangjeng setelah eta cek Kangjeng Nabi sumu al-ashr wa qablahu yauman wa ba'dahu yauman wa khaliful yahuda paruasa aranjeun kabeh tanggal 10 Muharram jeung memehna sapoe jeung entasna sapoe bedakeun lah ngabedaan aranjeun kabeh ka Yahudi mah puasa nangan sapoe urang mah 2 atawa 3 poe nah kuari puasa ya kuari tuh uduk geus beak uduk geus aya nu mesen sate deui terus cenah kiai kunaon teu instruksi nyoba aing ternyata teu dielingan we poho tah sabzab tuh minggu Senin gua hari ya tanggal 9 isuk tanggal 10 tanggal 11 jadi 3 poe puasana poe Minggu poe Senin poe Salasa tah bagi nu encan ngadaharna naon meunang ku hari niat ku hari bae niat tuh niat gula puasa poe ieu dina poe tanggal 9 bulan Muharram tah gitu tapi jangan geus jadi ya harus etik mah naon leupet segede kieu teu kaci teh ngan aing dek ngelehan beuteung cara ahli tasawuf teh naon ahli tasawuf mah puasa lain tapi dahar henteu naon sababna diuji kebutuhan ja butuh ja teu butuh dahar jeung nginum ja salat ge masih nangtung keneh naon tanaga aya keneh moal dahar ahli tasawuf mah kos kitu lain haram sapeker kos itu ai sampai keur diharamkeun ai boh barang dahar sakumaha orai koros ayeuna tasawuf teu bener kos kitu mah diuji kelayakan tanaga layak keneh bisa keneh ieu teh nangtung ulah dahar urang tasawuf kos henteu tunduh ja ieu mah ulah sare ja ieu mah tunduh sanajan keur ngaji molor tasawuf eta geus aya anu keur ngaji hees seret lain tasawuf Adak ahli tasawuf mah sarena ge atuh tara di kasur cenah mah keur diuk di mana hayangna be di masjid hayang sare antap loloban ahli tasawuf mah di masjid tolol tah tasawuf mah insyaallah ya bersih ayeuna jana orang dahar jan nginum tapi ka ayeuna niatna itu somal yaum kula puasa dina poe itasi dina tanggal 9 Muharram geus kulantaran poe ieu mah meureunanan aduh teu nyaho ajeun isuk bae tanggal 10 na isuk jeung tanggal 11 poe Salasa duh cenah kiai teu kuat jeung kula mah di pabrik ieu mah ai 3 poe mah 2 poe bae 2 poe ge cenah teu kuat sapoe bae tuh poe isuk bae sapoe ge cenah teu kuat kumaha sia bae atuh tah mah aing ngabejaan doang masyaallah hirup teh aya perbandingan jeung hewan
ya orang yang nusok puasa bae orang yang taneuh mulut sabulan mulut puasa Rajab 27 poe puasa Ramadan sabulan Ramadan puasa eta orang yang taneuh mendeknya nama asal di bulan mulut bae nyana mendem puasa sabulan bulan puasa naon gara-gara orang yang taneuh ke akhir bae hiber teng kadeuleuk urang wah itu naon itu nu hiber naon itu diudag kuno sok puasa kuno sok tapa lu bae ka kuburan nah ya di dulu kadinya disorot yang ngeringkel nah iya asana ya ada kecak dukun bae lamun anu hiber rupa orai ta rupa batu teh tewak bae ngan diberesieun bae urang sebab lain sembarangan orai sebab eta orai keur tapa cieun bae dibereun teh urang jarang langsung ditubruk teh jarang sebab naon sebab hebatan orai haris mana tibatan nungudag ayo orai mah puasa nungudag teh atuh hebatan nyangan mentak teu kuat tapi lamun urang puasa deui mah wih atuh dicekel masalah atuh nungudagna atuh eta mah keur ngalamun itu naon hiber puasa teh naon teu penjana mah atuh diudag ku nyana brus orai eleh sinar ku orai sebab sinar puasa na muncar eleh teu kuat teu bae geus mantak geta eta orai tanu mah cicing bae nyana mah sebab geus aya maunatan cara maunah asal kasempar kaganggu dicatek ku nyana digegel langsung bae peurahna luar biasa sebab puasa bae tapi orai koros mah orai koros betungna dayut orai koros mah aya kica-kica dia caplok kujana aya anak bangkong dicaplok malah nu gede mah orai koros mana bangkong ge dicaplok keneh bae aya parai dicaplok endet dicaplok buah bus ge dicaplok keneh bae geus teu maya naon bae geus moal namanya kadal ge kadal terus bae anak kadal terus bae cacing terus betung no gedayut mun sebeteuing nya nama ngaringkel eta orek koros eta ngaringkel sisi sawah betung no ge huluna teu kadeuleun ieu mana huluna nya nama teu kadeuleun nya huluna kahandap nilep coba ge tajangan kakolot baheula dan nanti lebih mana huluna ya di kieu-kieu ge kurang di kieu-kieu teu cicing bae malah bisa ditampak ku heesna teh teu karasa molorna bisa ditampak kieu tah ke kebal-kebal lantaran kagoyang-goyang leukeut naik gitu kok bae tah nya beureung asa diganggu ngegel ka urang blek bae urang cicing bae tah dikencengkeun ku nya cicing bae leeh sorangan untuna coplok koros tah eta teh jelema ge kos kitu horengan huntuan jelema tilok puasa mah nah ieu kukula deuk diajak nyebrang jang ka akhirat ieu mah lain jang dunia jang ka akhirat ieu tanggal 9 na ieu da isuk tanggal 10 jeung deui tanggal 11 na sumu ya al-asyir Kangjeng Nabi goblahu yauman wa ba'dahu yauman tanggal 10 bulan Asyura mah sejarah tanggal 10 Muharram disebut Asyura Pahara hiji ngadamel na Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Adam sangat bersejarah tanggal 10 Muharram 2 setelah dijieun diantep diasupkan ke sorga tanggal 10 ilu diturunkan ke dunia ge tanggal 10 ieu Kangjeng Nabi Adam iba lahu diterima tobatna Kangjeng Nabi Adam tanggal 10 bulan Muharram masyaallah hiji kedua Kangjeng Nabi Musa disalametkeun tina kejaran Firaun Kangjeng Nabi Musa na salamet Raja Fir'auna terkerem tanggal 10 Muharram. Tilu Kangjeng Nabi Ibrahim ketika Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun kana seuneu
disalametkeun tanggal 10 bulan Muharram. Nomor kaopat didamelna langit, didamelna bumi, didamelna aras, didamelna kursi tanggal 10 Muharram. Didamelna samawati wal ard wan nujum, panon poe bulan berbagai bintang didamelna tanggal 10 Muharram. Sangat bersejarah. Gitulah sunatullah. Kangjeng Nabi Idris alaihi salam ditaekeun ku Gusti Allah ka langit. Ieu tanggal 10 Muharram. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam didamelna ku Gusti Allah tanggal 10 Muharram, ditaekeun ka langit ku Gusti Allah tanggal 10 Muharram. Lain letik-letik sejarah di tanggal 10 Muharram. Nu mantap para salafus sholihin, para wali-wali Allah kepenting ya. Pada tanggal 10 Muharram nya nama tafakkur pul, merenung sejarah, merenung loba kejadian-kejadian, merenung direnungkeun ka dirina. Termasuk Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Kangjeng Nabi Nuh disalametkeun turun ti kapalna tanggal 10 bulan Muharram. Begitu tanggal 10 tarurun jeung kaumna lalapar kabeh cek Kangjeng Nabi Nuh. Lantaran orang lapar, coba aya naon, coba kumpul-kumpulkeun. Aya naon bea setik, aya kacang kedelai setik, aya gandum setik, kacang tanah setik, aya gitu naon ngaranna bubuk roti setik. Hijikeun cek Kangjeng Nabi Nuh, asakeun. Diasakeun begitu deuk diuyahan, uyah eueuh bawang eueuh segala eueuh ngan saeta-etana doang dibagikeun, disebut bubur Asyura, bubur tiis. Nek baheula mah tanggal 10 Muharram ngabubur tilok diuyahan. Cek urang mah kuari mah uyahan bae tetep. Uyahan bae tetep. Ngan eta kolot baheula ngadidik anak teh nyahoan. Masyaallah, jadi terkenang kan. Begitu anak ngadahar pentis asuronya jadi jaho kuari mah lantaran tilok na bubur-bubur acan boro-boro anak na kolot na ge pan kuari teu tasu apan kuari geus teu nyahoeun tah ieu tanggal 10 isuk puasa sorena ngabubur tiis ngan teu instruksi tah mah sakadar sejarah doang geus mendek nyieun bubur dua rupa kuari mah. Hiji bubur tiis ulah loba-loba itu mah sejarah doang. Nomor kedua mah bubur kacang hijau bae make roti. Disusuan basa etik. Ini eta mah geus anakna nanya, "Ma aya dua mah?" "Ieu mah sejarah." "Ieu mah jang siat." Gitu jadi dua aja. Para eta kolot baheula ngadidik ka urang, masyaallah terkenang kuari lalepasan. Ini bidah sih pas gitu teh ya, tapi bidahna termasuk bidah hasanah. Naon ngadidik ka anak nyaho pan urang. Oh nya tuh. Kitu keneh termasuk Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam. Kangjeng Nabi Yunus teh dinaon kitu ngaranna Kangjeng Nabi Yunus dilepehkeun ku lauk. Nah, tanggal 10 Muharram. Jadi lain letik-letik poe, lain letik-letik sejarah. Numantak kukula dicaritakeun kitu Kangjeng Nabi pohara jasa teu pernah tinggalin tanggal 10 Muharram puasa. Urang sebagai penganut Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurutan Kangjeng puasa tanggal 10 Muharram. Ndek nuturkeun ucapan Kangjeng in istu ila qabilin la sumanna at-tasi'a. Tanggal 9 ndek ieu mah nurut ka ucapan Kangjeng. Cak Kangjeng Nabi sumu goblahu yauman wa ba'dahu yauman, memehna sapoe entasna sapoe. Dek dituturkeun kemudian khaliful yahuda sulayaan ku anjeun Yahudi. Ulah diakuran Yahudi mah gitu datang ka kuari ulah akur jeung Yahudi. Ulah akur jeung Yahudi naon bae ulah akur jeung Yahudi dina kumis dina janggot ulah akur jeung Yahudi dina pakaian ulah akur jeung Yahudi. Mantak ulama ngaharamkeun make dasi
dasi teh haram maka dasi teh kunaon eta akur jeung Yahudi kecuali aya elat-elat tertentu anu menang sote untuk menembus politik bagi nu main di politik bagi nu tuturuti dong sanajan di Pemda sanajan DPR haram bae besi teh nyaho make dasi teh haram elatna lawan tasabuh jeung Yahudi man tasabbaha bil Yahudi fahuwa Yahudiyun jelema nu nyarupan ka Yahudi asup ka golongan Yahudi tatangga urang anu DPR teh anu kamari nu kuari maka dasi eta teh min jumlati Yahudi teh kos kitu Yahudi ulah tah kitu je pakean mantak Yahudi mah tilok make samping mantak kula mah make samping bae kama mana ge cuman coba Yahudi mah tilok aya make samping paling rek HS doang teu make samping makana ke calana panjang gawe eta sarua jeung Yahudi tak aya nu ngaharamkeun ngan ulama tasawuf nu ngaharamkeun teh balik deui ka fikih mah teu haram selama tujuanana nutupan aurat geus atuh masih aya nu kiai make calana atuh teu salah eta teh kiai fuqaha ngaranna lamun anu nasab bambungan tasabuh jeung Yahudi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum dalil eta teu kuat mun dipake di fikih tapi dalil eta mun dipake di ahli tasawuf termasuk dalil nu kuat pantek ge dek lumpat ka mana geus puguh dalilna asal jelas bae ieu dalil fikih ieu dalil tasawuf ulah dihiji-hijikeun dalil tasawuf jeung dalil fikih dihijikeun aya ge make nah kudu akur nya mikih nya tasawuf sebab man tafaqaha walam yatasawwab nah wa man tasawwafa walam yatafaqah nah jadi ai dalilna mah hiji bae nah ieu masuk aya jelema nu ngadalil jang tasawuf pake dalil fikih jang fikih pake dalil tasawuf garetek aing mau ka situ engke teu puguh kacau tuh kitu nya tah jadi kula masa kadang ngelingan bahwa poe ieu tanggal 9 nu encan ngadaharna naon niatan puasa nu enggeus ngadahar ge menghormati kana ucapan Kangjeng keun bae aing geus kadahar uduk 2 piring hadeuna ge teh 2 piring jeung kitu jadi ka ditu teu peuti lapar ya aing ye moal aing moal dahar poe ieu ke dahar-dahar tas zuhur beres namanya Masyaallah hiji terakhir dina pembahasan hadonah teh mengenai hewan urusan budak geus beres dibahas ku urang urusan nu edan geus beres dibahas urusan rokik jeung amat di negara urang mah tapi pembahasanna geus beres kuari mah dek nyaritakeun pengurusan hewan urang boga munding boga sapi boga domba boga persi boga bebek boga soang boga hayam boga manuk purukutut nah termasuk boga lauk eta ngaranna hewan sedangkan urang teh disuprih ku sara hakikatna Gusti Allah majazina Kangjeng Nabi urang teh kudu sianah liruh kudu ngaraksa kana ruh hormati ruh sing hade lantaran ruh ieu adalah titipan Gusti Allah nu ditempelkeun tadi ka manusia kuari ka hewan nah ieu teh ieu moal aya bis jelema nu bisa nyieun hewan komo nyieun rumah boro-boro nyieun nanyakeun ge moal aya nu bisa ngajawab yasalunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi naranya sahabat naranya manusia ka anjeun Muhammad tentang ruh jawab